kumaha carana supados urang tiasa bagja sareng jamuga. Pamirsa, saha jalmina anu teu hoyong bagja sareng jamuga? Tanto sadaya jalmi anu kumelendang di alam dunya ieu hoyong ngalaman kabagjaan sareng kawaluyaan. Bagja sareng jamuga eta mangrupi kahoyong jalmi dina umumna. Atarosanana, kumaha carana supados urang tiasa bagja sareng jamuga? Saur Gusti Yesus disanggupkeun kieu. Bagja sareng jamuga jalmi anu ngupingkeun pangandika Gusti sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Janten upami urang hoyong janten jalmi anu bagja sareng jamuga, urang kedah ngupingkeun pangandika Gusti sareng ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan urang sadaya sadidinten. Hayu urang janten jalmi bagja sareng jamuga ku jalan ngupingkeun pangandika Gusti sareng ngalarapkeunana dina kahirupan urang sadidinten. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.